Harita geus nyai-nyayan beurang. Nyah nu kapaehan teh beunta. Ret nempokaker nuker ngagugulu. Teu anta parah deui Ahmad cengkat bari ngasongkeun peureupna. Anjeun rek maen ka kuring hayo. Ujang. Mama mah lain rek maehan. Tapi mama pribadi nu geus nulungan ka Ujang. Sing sadar Ujang. Maca istighbar Jang. Cek mama kabul bari neuteup ka Ahmad. Ahmad mencerong geus sidik yen teu wawuh. Gancang manehna nurunkeun deui peureupna bari pokna. Oh, jadi abdi teh ditulungan ku mama. Dupi mama teh saha punten? Cek Ahmad bari gek cingogo. Sebalikna mama rek nanya ka Ujang. Jeung kunaon pangna Ujang paling kawalungan. Ahmad rada bingung rek nerangkeunana. Rek sajelasna dibejakeun asal mulang. Kemerean hatena bisi jadi papanjangan. Leheung-leheung mun teu keuna ka jalma ngarti. Sedang mun keuna ka jalma nu teu ngartieun mah pasti kudu kapanggih jujutan nu saestuna. Naon sababna pang dibinasa batur jeung naon sababna batur ngabinasa manehna atawa saha jalmana nu rek binasa teh. Cek geurentes hatena keun bae. Engke ge anging Allah nu bakal mukakeun kana amal perbuatan maranehna. Sabab aing kasaha deui rek nuduhna. Barang walahu alam nuduh kamistam nu babarengan boa lain. Numawi mama. Abdi teh wasta mah pun Ahmad. Kawit mah tebih di Cirebon. Ngalalana ka daerah Garut milari pengalaman. Nanging kersaning yang widi abdi nuju meuntas kaburu ku Caah nu teu katawis mimitina. Kitu mama. Amuing kutan Jang. Urang teh tebih. Urang tebihnya. Dedeh teuing